Halo, selamat malam sobat seni semua. Kali ini Mabaster berada di alun-alun Ujung Berung, di mana acaranya Sasihung Festival 2. Kali ini kita akan memperlihatkan kolaborasi antara para seniman-seniman yang ada di Ujung Berung. Yuk kita saksikan. Gegeden tamu agung. Festival kedua sauyunan seniman hurip Ujung Berung anu nyandak tema nitih wawuh pikeun ngaraksa seni Sunda saja di Kawita Berung. Wilujeng Sumpih Kapala Gegeden anu aya di Kota Bandung. Ibu Kabin Budaya Karang Pariwisata. Wilujeng Sumpih kanggo Kang Dadang Hendra Sarjana Seni selaku ketua Sasuhung. Aturan wilujeng linggi Bapak Camat Kang Abriwansyah Fitri AP Esos MAP Tehila. Aturan wilujeng Sumpih kepada Ibu Ratna Rahayu Kabit Produsen Dis Bupar Kota Bandung, kepada Kang Haji Teddy Rusmana ATMM DPRD Kota Bandung. Iya, katingali Ibu Kabit naik manuk. Alhamdulillah Sasuhung Tanjung. Bangun unggul Sasuhung bagus.
Bandung unggul Sasiung. Sasiung. Wilujeng Sumping Bapak Haji Tadi Rusmana DPRD Kota Bandung. Oke, Kak Ibu Ratna Rahayu Kepala Bidang Produsen. Alhamdulillah para wargi Bandung unggul Sasiung Tanjung pagelaran dina festival anu kadua. Para wargi pintonan ieu maklumikeun hiji ekspresi kesenian khas Ujung Berung anu pangrupikeun sinergitas mamanukan helaran angkung kuncis tarian angkung kuncis sareng tarian Rama Sinta Kang Rudi sareng Teh Else. Bandung unggul Sasiung Tanjung. Mang Cepot ketinggali aya lengser cilik. Nya Mang Cepot lengser cilik. Lengser cilik dari Sandar Kanosa pimpinan Abah Yustoni Kanosa Kandaga Nonoman Sunda. Abah Yustoni sering awakilan Kota Bandung di nararaga kegiatan apeksi di sababaraha provinsi kapengker. Mangga reus ka urang seniman Ujung Berung.
sakali deui ngahaturkeun nuhun ka Bapak Haji Teddy Rusnawan. Haji Teddy Rusnawan ATMM selaku Ketua DPRD Kota Bandung. Para wargi nyuhunkeun emprakna. Tepuk tangan awak tepuk tangan. Kanggo Ketua DPRD Kota Bandung. Woi, hai. Angklung buncis ngagambarkeun hiji simbolis tawis waluya bagja waluya nalika urang biasa masarengan mintonkeun kamonesa kaparigelan ekspresi seni di para pelaku seni ujung beruk pun itu deui bangkitnya kembali ekonomi kreatif melalui UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Ujung Baru. Iya, atraksi manuk. Iya, hati-hati guys. Wow. Iya. Manuk dihijikeun ieu hartosna antawis pemerintah jeung rahayana kudu ngahiji Mang Cepot. Kudu ngahiji. Leres pisan sapertos ayeuna. Nitih wawu pikeun ngaraksa seni Sunda. Atraksi manuk ieu persembahan ti pusaka Wangi Putra. Hey, 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 hey. Yeah. Iya, dengan menggunakan kaki untuk mengangkat manuk Raja Wali Sengkan Nanjer Hibar Seni Sunda Ngajomantara. Sakali deui ngahaturkeun nuhun kanggo Kang Haji Teddy Rusnawan ATMM Ketua DPRD Kota Bandung. Oge teu hilang KTT Ratna Rahayu Kabin Produsen Disbudpar Kota Bandung. Oge Bapak Camat Bapak Abriwan Safitri APSOS MAP. Teu hilang Ketua Sasihu Kang Dadang Hendra Sarjana Seni. Atraksi manuk mangrupikeun pintonan di Putra Pusaka Wangi. Awas, awas guys.
Cepot joget Mang Cepot. Awas. Angklung Buncis. Kolaborasi Benja Rea Ramasinta. Hiji kolaborasi Sangkan Seni Sunda Ajongan Tara. Hey, hey. Wah. Wah. Alah. Iya, iya, iya. Awas. Luar biasa. Wah, luar biasa malam ini kita meriah sekali. Iya. Jadi, Atur nuhun, atur nuhun. Kolaborasi Mapak Tatamu Agung. opening ceremony Mapak Suku Kota Bandung. Bandung unggul, Sasihu. Lanjut. Tarian persembahan Ramadan Sinta. PLC sareng Aruni. Bro. Ah. Hey, hey, Oi, hey, oi, hey, 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 hey. Ngalubikeun hiji apresiasi kanggo kaum ibu. Ibu anu parantos janten teladan kanggo putra-putrina. Mangga lengser bidang ya. Aduh, apo, urang pakahulaan ambu. Kang Sre, basihan Kang Sre. Awas. Iya. Awas. Si Ambu, aduh, ayo Ambu, atas cekap Ambu, dah cadaya nu gawe, eta budak tinggalan. Ayo, atur nuhun, sadayana, atur nuhun. Mabuka